Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang bari neraskeun materi pangajaran minggon kamari, nyaeta masih ngeunaan kawih. Ayeuna urang diajar naon bedana kawih, kakawihan, jeung tembang. Kawih, kakawihan, jeung tembang teh tiluanana masih kaasup kana lalaguan Sunda. Ngan kawih jeung kakawihan mah wangunna mangrupa wangun puisi anu teu kaiket ku aturan. Sedengkeun tembang mah nyaeta lalaguan Sunda anu wangunna mangrupa wangun puisi anu kaiket ku aturan. Nyaeta aturan pupuh. Jadi dina tembang mah aya guru lagu jeung guru wilangan. Sedengkeun dina kawih jeung kakawihan mah henteu, sabab wangunna wangun puisi bebas. Aya oge anu ngabedakeun kawih jeung kakawihan. Ari kawih mah biasana dihaleuangkeun iraha jeung di mana wae. Sedengkeun kakawihan mah biasana dihaleuangkeun dina waktu keur ulin atawa keur digawe. Kakawihan ayana dina kaulinan barudak. Sanajan kawih, tembang, jeung kakawihan teh mangrupa lalaguan Sunda, tapi kawih, tembang, jeung kakawihan oge mangrupa karya sastra dina wangun puisi. Ieu aya conto kawih, kakawihan, jeung tembang. Conto kawih diantarana Bandung Masagi, Tanah Sunda, Karatagan Pahlawan, Mojang Priangan, jeung rea-rea deui. Sedengkeun conto kakawihan aya Bulanto, Oray-orayan, Ayang-ayanggung, Tokecang, Perepet jengkol, jeung Sajabana. Sarta aya oge conto tembang. Conto tembang diantarana nyaeta aya Pupuh jeung aya Cianjuran. Pupuh teh aya 17. Anu 17 eta teh kabagi jadi 2. Nyaeta Sekar Ageng jeung Sekar Alit. Pupuh Sekar Ageng contona KSAD, Kinanti, Sinom, Asmarandana, jeung Dangdang Gula. Sedengkeun anu sesana kaasup kana Sekar Alit. Sakitu heula pendaran materi dinten ayeuna, urang lajengkeun deui minggon payun. Salajengna mangga hideuk tingali pancena dina Google Classroom. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.